nu adan eta nu qomat imam makmum cuk si ibu masih abah sorangan cenah apa heuh kitu kade al hikmah mah ulah jadi masjid tanda kiamah Kang amin teu cukup amin mantap ke masjid tadi betul-betul kayak penyakit umum Kang ada masjid teh Gusti nu agung pangna geura bentengan keimanan teh kusumpingna ka majelis ilmu teh ngecas eta teh nguatkeun ngabentengan iman di abdi mah alhamdulillah ajengan Ramadan kamari digecek ku abdi pengajian subuh kuliah subuh maghrib kultum ku kulutus 7 menit tarawih pengajian deui di abdi mah bapak-bapak ayeuna papayun-payun ka masjid teh Kang berjamaah yeuh mangat di payun cenah sarua goblok aya nu kitu di aya wah segala aya di dieu mah kamari masa kaeraan habis sabarana mah kae isuk-isuk aya nu gelo kabeneran nu gelo na teh sadar jam 8 berang isuk-isuk atuh sup ka masjid ngontakeun mik adan atuh toa aya 18 siki di abdi mah aya sadesa mah kadenge barang ieu sama adan wayah kieu ngabring ti kulon ti wetan daratang ka masjid jeung RW jeung lurah datang barang di tempat sia dasar nu gelo wayah kieu adan cek nu gelo teh sakedap bapak-bapak dupi nu gelo teh bapak abdi kunaon tadi ari adan subuh dina waktuna teu kadari aing adan wayah kieu kada datang cik nu mana nu gelo nu datang nu datangan ya Allah paingan cekam jeung Rasul di mana dunia geseukeun kana kiamat dunia rek dibubarkeun masjid-masjid beuki aralus tapi kosong tina petunjuk kosong tina berjamaah tina masjid pan ayeuna eta teh ayeuna di panyingkiran termasuk tah ngaku we kamari abdi balik ngaji di Kuningan wios teh nanyakeun oge abdi lewat jalan Panyalu Jahim muka gunung gitu jam 3 abdi istirahat dina tanyakan pisan ningali masjid Kang luar biasa abdi kagum di leuweung lain kota kieu mah rame atuh ieu mah di kampung beak 5 miliar mah masjid abdi istirahat dina terasna ajengan darek asup dikunci masjidna teh cicing ya jam 3 leuwih 10 menit can aya penumpang hiji-hiji aja jam 3 lewat 30 setengah 4 jol hiji aki kabayang teu bari manggul kolor muka kunci masjid ngetrekeun lampu tuluy ngontakeun mik tuluy pengumuman ngingatkeun waktu jam di masjid aya rek jam eueuh parantos aya nu maling deui Allahu akbar nepi ka jam 4 kurang 5 can aya penumpang sorangan masih abah jam 4 leuwih 15 jol hiji deui aki kabayang teh duaan aki-aki nadom anu jadul teh geuning cek nu hijina teh mugi ngahampura temalan kuno hiji dina teh kana johanihim abdi temalan deui kuno hijina teh sareng dosa kuduna dosa inung bapa ngeluh kana cokor babaturanana kana dosa inung syuku temalan kuno hiji dina teh kagok gelo sareng sadaya ramona ngacaprak woi pemuda raya masjid seteh
amin. Aya pemuda ya dangukeun. Allah cinta ka aki-aki tukang ibadah, tapi Allah lebih cinta ka pemuda tukang ibadah. Cukup amin mantong. Karena logikana naon? Allah cinta ka sepuh terus tukang ibadah, tapi Allah lebih cinta ka pemuda tukang. Lamun sepuh ibadahnya wajar geus kolot, geus magrib. Hari pemuda nafsu nu gede kene mas geus semangat, pasti lebih cinta Allah. Ngan sabalikna Allah ngewa ka aki-aki tukang maksiat, ka pemuda tukang maksiat, Allah lebih ngewa ka aki-aki tukang doraka. Ira logikana ira deui. Lamun pemuda mah susuganan ka kolotnakeun aya nu geus kolot. Ira deui. Kaburu game over. Naudzubillahi min dzalik. Umur 70 can incak masjid genep 5. Aduh masih nyekel kartu gapleh di pos ronda. Aduh soal modar. Allahu Akbar. Siap minuhan masjid siap. Tong muluk-muluk lah lo buatin program gitu. Maka diharapkan kusip kuring pengajian unggal tahun muludan geus 60 kali da umur genep kalak waduh ningkat data eta betul menang berkah teh. Inti keberkahan adalah ziyadatul khair, tambih-tambihna ka saya. Amin. Betara salat jadi salat, amin. Betara berjamaah jadi berjamaah, amin. Sedekahna 1000 jadi 2000. Aya nu sedekah 2000 di dia? Aya. Setelah aya. Sedekah 2000, ari ngadoan ngaberebet tuh ka Allah. Ya Allah panjangkeun isu abdi, sehatkeun dohir batin abdi ya Rabb. Abdi teh hayang beunghar, hayang ka Makkah unggal tahun, hayang meuli mobil. Budak nu can payu ya Allah, hayang menang salakina nu beunghar nu kerep mere kami toha ya Allah. Abdi teh hayang mat husnul khotimah, hayang ka surga. Sedekah 2000. Cek malaikat teh surga 2000. Enggak usah lah yaud. Aya nu sok sedekah 2000? Aya. Punten, ari sedekah keur batur keur urang. Naros, sedekah keur batur keur urang. Nah, keur sorangan ge korek. Ya, saur Allah. Ma yudakum yafaddu wa ma yudallahi di jalan anjelian padu kalaut kabeh wa indallah nu dipake di jalan Allah lain keur Allah balik ka diri urang baki itulah yang akan menjadi hakikat milik kita yang sebenarnya. Tak eta kan ibu boga duit 100.000 belikan baju kabeh jadi lak tungtungna jadi lak ayo menyerek dihakan atau karek nyadar tak benar susu bukan duit 50.000 belikan baso kabeh neng di balong laras tak tapi wa ma indallah dipakai di jalan Allah itulah yang akan menjadi sahabat sejati kita. Boleh jadi itu yang akan menemani kita saat kita dibarja. Kubur teh poek bisi teu percaya kubur poek jor pae heula. Yung balik yung kayak nggak situ ngawe aya poek gitu. Aduh poek pisan iya kubur keeng itu naon munya angan sing horeng sodakoh urang tuh. Ternyata lampu kristal yang ada di ruang tamu tidak menjadi cahaya saat kita kembali kepada Allah, tetap didikan di jalan Allah. Bapak Ibu teh nanya malaikat itu namanya angan ka kami cek malaikat sedekah anjeun keur di dunia amin. Cek Bapak Ibu teh malaikat geuning meletet gitu cek malaikat sih mah 2000 goblok. Jadi 2000 melet. Panang kata rek we geus didinya mah ya Allah balikeun abdi ka dunya hayang naon
hayang amal, hayang ibadah, hayang taat. Sasak semen nu dipasangkeun di Al-Hikmah, satu keramik nu dipasangkeun di madrasah, di pesantren. Demi Allah, ketika kita wafat kembali kepada Allah, curcor kan, itulah seolah kehidupan kedua kali. Umur boleh dibatasi, tapi pahala teratap terus berjalan. Sadaqatin zariyatin. Amin. Tong amin tenan mah. Masing amin, amin ada minta poe anger. Yang lampu tidak ketek-ketek gitu. Jika nanya karena orang dia mau balik ke hayam boiler beren. Aduh, mahal surga teh gedeungnya. Siap orang dipeser siap. Yuk wangsul deh ibu. Tajri min tahtikal anak. Balik deh. Ketika Nabi Adam cari di surga Allah dengan berbagai fasilitas dan kenikmatan, didinya setan datang ke surga. Kucuk. Cek setan ke Nabi Adam, dam. Aya naon tan? Kurang lebih mun ku bahasa penyingkiran gitu. Kami tereng ngarti. Geus kitu we ngomongna. Cek setan ke Nabi Adam, betah dam ente di surga. Ente setan. Ya betahlah surga gitu loh. Siapa yang ingin keluar dari kenikmatan ini? Cek Nabi Adam. Nabi Adam cek setan, ya dam. Aing menyawe ka didinya bro. Ya, itu ayah hiji pohon tangkal tuh. Khuldun. Tahu kan kau khuldun? Khuldun adalah keabadian. Mun anjeun ngala karena eta khuldun anjeun bakal abadi. Mun teu ngala bakal keluar. Padahal sebaliknya. Berita hoak. Jadi memang waktu itu saya dituna. Berita kebalikan. Padahal cek Allah pasti warning wala takroba hadihi syajarah. Deket we geus ulah komo ngalah. Geus gancangna carita. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Ti soledat we kagoda. Kalah ngalah. Ati cek Allah teh keluar anjeun. Sedih itu, sedih kan? Biasa di surga, walungan susu teh, walungan madu, pindah di surga ke dunia mana terpisah, jempling duriana ke sana ya Indomaret, sana kelurahan, wong jelema nage karek, dua, mana dilungsurkan dipisahkan Nabi Adam bu daerah Himalaya India, Sri Lanka. Baca apal India itu pemengkul kaki dua itu percaya cobaan ngojai kemana India gitu caloh pae Siti Hawa dilungsurkan di Jeddah tos naon nu dilakukan ku Nabi Adam nyalahkan batur tuh suka Nabi Adam teh kupulutuk goblok aing gara-gara si setan gitu teh. Tapi naon nu dilakukan ku Nabi Adam? Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin. Taubat ka Allah. Panuran besok maca taubat Nabi Adam ngetop di akhir zaman. Rabbana ya Rabb zalamna wa ilam taghfir wa tarhamna minal khashirin. Rabbana he pangeran abdi dolamna dolim abdi tu ya Allah anpusana kana diri abdi lain salah batur ya Allah abdi nu dolim ngan sok sanaos kitu wa ilam takfir lana mun Gusti teu ngahampura lanakunana minal khashirin cilaka abdi fataba alaihi saur Allah ditampi taubatna solusi datang ditepangkeun deui kan geus ditampa mah taubat ku Allah. Di pinggiran kota kecil, di pinggiran Mekah aya nu namina Arfah, aya nu namina gunung bukit kecil Jabal Rahmah. Aya nu kantos ka Mekah? Ka Jabal Rahman teh
aya gunung rahmat dirinya aya tugu temokan Kang persegi titik tilas tepang Nabi Adam jeung Siti Hawa didinya pisan eta dituguan takos kieu tarana gede saeutik kemun ditakdirkeun ku Allah kadinya ngadaroanya Allahumma alif bainakuma kama alafta sayyidina Adam wa Hawa ya Allah jantankeun rumah tangga abdi jeung pun bojo teh sing kawas rumah tangga Nabi Adam jeung Siti Hawa doa lain kalah curat-curat ke sepidol da loba nu mantap ka Mekah tanpa ilmu cek mitos cenah lamun hayang abadi tulis aran di dinya eta teh pinuh ku aran Agustus kamari abdi balik ti ditu dicek ku pemerintah Saudi balik deui Januari geus pinuh deui wae abdi maca kamari terakhir dinya aya Memet jeung Iis abdi yakin ngaran Iis moal mungkin ti India pasti cek abdi Cikajang eta pasti kurang lebih panyingkiran eta teh pangna kuncina mah ilmunya Kangnya ilmu salat make ilmu puasa oge make zakat oge make haji oge make duit ngan nepi ka ditu teh jeung ilmuna ngaco teh wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu tarang hideung balas naon sujud tidak gor balas sujud tapi salat teu make ilmu mardud lucu kamari abdi balik ngaji Jumat kamari pisan abdi ngaji di Subang bios teu nanyakeun oge abdi ngaos berangkat di bumi pada subuh Kang rada jauh Subang teh ilit lah ka subuh menang Jumatan teh di Sumedang ya napakuran Kang ibadah teh make ilmu jadi ngacaprak jelema abdi Jumatan kenging jajaran Pang Payuna belah katuhu keur tahiyat jempling pisan dengan bil alamina innaka hamidum majid Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar min fitnatil mahya wal mamati min fitnatil masiihid dajjal jempling eta gigireun abdi hitut itu jelema cicing we geuranya teu kaluar teu batal terus we salat abdi geus atil teh hayang geura salam teh hayang lain rek wiridan hayang nanyakeun beres assalamualaikum warahmatullah salam assalamualaikum Kang tadi hitut mohon geuning teu batal teh teu kaluar teu wudu deui teu kudu wudu deui da abdi mah tadi nage salat teu wudu heula astagfirullah sangat capraknya gara-gara bo pang ngaji naon cenah bo ngaji pinuhan rotinan ngaos fikih me bener ibadah amin di lemur abdi mah sok aya nu kieu Bu oce ngaji ka madrasah ka masjid oh sia teh ngaji we moal poe kelakuan teh sok aya nu kitu aya jawabna kieu aing geus sok ngaji ka kiai ka ustaz ka ajengan ka pasantren moal poe sanenan salasaan perboan kebisan hesek hayang hidup bener teh tomo sia matara moal benerna ge setuju nu sok ngaji wae hirup bener teh hes cing tarik lah mi kadengieun nu sok ngaji wae hes komo nutar moal modal si amang eta galak euy modar moal terkadang orang hirup kadagor-dagor ku qala Allah taala wa qala nabi sesah kang yang hirup leres teh mana komo anu tara pisan Bu mana komo tak ngaos aya deui nya ngaos banyak senenan salasaan pinuhan ngaos teh kitu insya cenah can benerkeun we sugan awal akhirnya urang teh dikeureuh da hirup berproses kan ai idealna mah hirup teh langsung maksiat eureun taat tingkatkeun atuh cenah maksiat can bisa eureun taat atuh sing ningkat atuh taat teh bisa ningkat maksiat atuh rem sia teh laras gitu sape noyon aya deui nu kieu deui abdi mah abdi mah cenah teu purun ka Makkah teh lain teu boga duit terus terang jujur loba duit mah tapi hirup can bisa bener eta jelema ngaco Kang ka Makkah mah kewajiban hirup bener mah omeaneun ka Makkah mah ini raya duit mah
Wah hidayah aya di ditu. Pas nempo Ka'bah, hidayah datang, ceurik tobat ka Allah. Leres teh. Cenah balik di ditu bangar keneh, keun we. Kita ngomong haji-haji bangor jawab, aing mah bangor ge haji. Oh, nggak usah dimodalan sih ya. Daripada sianya bangor nyalain haji gitu. Betul apa betul? Aya deui jauh teh. Wah, awak pindah ku tato, tapi menang hidayah. Sup ka masjid atuh diheureuyan. Palingan halodos ya ka masjid atuh balik deui. Berilah harapan setiap orang untuk menjadi baik. Ulah main ponis, cenah diterima, cenah sia teh ibadah nu kitu mah. Emangna Bapak panitia penerimaan amal? Laras teh. Sangakeun ka Allah. Da bari teh mah teh apal cenah aing keur masang geus Allah ditambahanna sia teh. Teu nyaho. Ai baheula mah sok gogok we di dieu gambar Garuda aki-aki we jadi cacing. Berilah setiap orang kesempatan untuk menjadi, karena demi Allah punten catat ke orang penyingkiran, tidak ada orang baik yang tidak memiliki masa lalu dan tidak ada orang jahat yang tidak memiliki masa depan. Semua berhak yang sama mendapat derajat yang mulia di hadapan Allah. Sok keun we baheula 50 tahun ngaco ayeuna syukuran ka Allah. Beureun baheula ngacaprak. Sok ayeuna umur sesa ieu teh kunaon Allah can nyabut nyawa urang dina peuting demi Allah kanya hati Allah keur memperbaiki diri urang, mudah-mudahan urang jadi jalma husnul khotimah. Amin. Teu kudu bangga urang, wah kang ibadah kabeh neraka aing surga sareng. Aing surga sareng. Oh, tong dikapling surga teh lega kehead. Bisi teh percaya surga lega saur Allah wa syari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Lamun nempo jalma doraka keneh maksiat keneh tong dipikang hewa ajakan. Lamun ieu mah siapin arakaeun can tangtu urang ayeuna salat pas maot mah can apal bawa urang suul khotimah kan. Karena kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kita akan dijemput oleh Allah. Terakhir, maksiat, dosa, kabingung datang, tadinya tobat, solusi datang. Dosa, Nabi Adam tadi salah ya. Keluar di surga, sedih, tuluy, tobat, ditampi tobat, solusi datang. Paham? Bisi hirup kurang pinang hijau kabingung kasusah. Aduh Allah we istighfar kuncina ka Allah. Punten da kamari kopi Dalila teh ieu teh loba ting nu ditah kokocok eueun ngajak istighfar. Kokocok we kabeh teh. Sok aya nu ngajak istighfar teh kamari. Make masker we terus. Jeung lamun di manaan maka nitah kokocok teh nitah bebersih lain ukur bebersih secara dohiriyah tapi maknawi hati urang jiwa urang bersihkeun ku istighfar tobat ka Allah. Tuluy masker aya filosofina teh titah nutup mulut ieu mah masker tilu ngomongkeun batur teu eureun pan goblok permanen teh nu kitu. Hayo we nganilai batur. Batur usahana maju beungar sia eta jigana boga peternakan tuyul sia eta. Ah pasti guguru oh bener nah kok mana sih jadi ajengan punten serba salah dah. Ajengan disarung disebut ajengan burut, ajengan di calana juga menteri di calana, ajengan liar usaha, ajengan tadi ditinggalkeun wae cenah, ajengan cicing wae sia eta mah yang dibere wae nya hirup mah bener cek Allah teu ya bener nah gitu hirup mah bener cek Allah titik. Siap. Bahkan solusi dari setiap kesulitan, entah itu secara pribadi, entah secara keluarga, entah secara global kita, satu negara, satu kampung, maka kembalilah kepada Allah. Kunaon ayeuna loba kariweuh, kabingung, kasusah, loba ting maksiat ieu tadi dia teh. Kamaksiatan naon nu eueuh di urang aya? Woi. Ya Allah. Narkoba loba,
Napa berita na TV? Pabrik narkoba. Di Kuaturo Kota Kiai. Kota Santri. Di payona berita di Pangandaran, saton sabu nyebutnya penyelundupan. Astagfirullah, nyelundupkeun mah 2 on, saton mah lega baju grupna ge goblok sia teh. Eta mah dianteuran. Oh, pabrik. Ya Allah, kunaon lini beuki loba. LGBT beuki ngampar. Bukankah Allah sudah berfirman dalam ayat-ayat kisah di dalam Al-Qur'an? Ketika kaum Nabi Nuh pernah dioyak ke dunia ku Allah. Cek Allah teh lalaki majeng awewe, awewe majeng lalaki, eta ge aya aturan mainna ulah main gabrek wae. Masalah lalaki jeung awewe mah fitrah kadenya. Justru nu lalaki jeung lalaki eta teu fitrah. Pangna ibu-ibu kudu bunga mun salaki urang resep ka awewe. Asa pangunangkeun sia. Bunga tak? Entok. Jadi ibu mah lebih bunga salaki urang di bibir jeung embe gitu. Atuh salaki urang teresep ka awewe mah urang ge moal boga budak atuh. Nya. Da teu dilarang ku Allah mah lalaki resep ka awewe teu, demi Allah nu dilarang mah dina nyalurkeun eta carana tong make cara-cara nu teu dipikaridho ku Allah. Itu saja. Ulah kos hayam. Resep nu ieu cerot di dieu. Naon kitu? Resep kanu eta. Resep paduan geus penting sia teh. Cerot di dinya, resep kanu itu. Cerat-ceret. Hayam eta mah. Punten lamun hayang datang nafsu syahwat sok culak cileuk tara. Tara sugan cek hayam teh bieu bojo sahanya. Tah apa we tancep. Paduli hareupeun lurah, paduli hareupeun kiai, datang syahwatna hayam mah tancep we. Dah hayam. Tapi orang hayam jalmi. Jalmi mah aya aturan maena, fangkihu. Nikah. Ma taubalakum cek Allah minan nisa matna 2 wa thulatha 3 wa ruba'a 4 aya dina Quran. Pangna euceun mun salaki urang guru nyam-geureunya hayang nyanu mangga gitu. Ada gitu. Cicing ku aing di pangeunangkeun. Mangga gitu. Mangga. Tah gitu. Mangga akang hoyong langkung ti hiji mah 2 ti aya dina Qur'an ngan kedah sapertos Rasulullah. Mulai ku aing dicemes ya. Ya. Buka ayat eta jeung asbabun nuzulna. Ari asbabna teh di zaman Rasulullah kan seueur janda-janda peperangan di perang Badar seueur para syuhada seorang janda yuswana genep 2 putra salapan ditinggal ku Rasul tah eta sunah. Lain ieu mah ditanya ji kunaon kawin wae sunnah Rasul. Nu kadua mahasiswa, nu katilu SMA, lain sunnah Rasul sunah kanyut sia teh. Tapi insya Allah ibu-ibu nu hadir mah ieu mah Siti Khadijah sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Akang hayang bojo ka Siti Khadijah. Akangna juga Rasul teu. Mau apa pangis teh. Ari hayang bojo ka Siti Khadijah nya Bu, ari kalakuan kos Abu Jahal. Ibu hayang gaduh caroge ka Rasulullah. Ibuna juga Siti Khadijah. Mau apa pendak ya. Pangna urang hirup pula salah nyontok para ibu maka lihatlah Ummul Mukminin Siti Khadijah. Siti Khadijah itu ketika Rasul ngantun, Rasul itu sampai kehilangan kang merasa sedih yang berkepanjangan, bahkan dalam tahun itu disebut Amul Khuzun, tahun kesedih jeung kaprihatinan. Rasul dikantun bojo Siti Khadijah sedih padahal meninggal Yuswa punten. Rasul juga nikah jeung Siti Khadijah 25, Siti Khadijah 40. Ketika wafat genep 5, Rasul 50. Lalaki itu 50 keur bebentengna. Awewe genep 5 keur rereyodna.
mending sabungah sia. Cing abdi rek nanya, akang mun boga pamajikan umur 65 maot seri apa cerik? Cing aing mau nanya maneh sia. Ibu, mun salaki urang boga bojo 65 maot seri apa cerik? Curi. Tong fitnah. Cerik. Cerik harita mah. Harita. Can 40 poe, can saminggu bari ngurepkeun pamajikan ada dikubur nincakan ti luhur. Mama lain ti bareto. Kada tarik ti bareto. Pasti begitu. Tapi apa yang membuat baginda kita begitu kehilangan ditinggal istri tercinta? Ada akhlakul karimah. Atau datang Siti Khadijah mamun hareupeun salaki dandan BBAK. Baju pangalusna dipake. Wedak pangalusna sok bantuan geura dipake. Parfum pangseungitna dipake. Siti Khadijah mamun hareupeun caroget dandan bebeakan persis pamajikan urang dandan bebeakan mun mereka pasar. Tah kapanggih we bedana Siti Khadijah jeung si Kokom teh. Aya si Kokom? Dengikeun Kokom. Oh sanes Kokom ieu. Kokom nu di Malaysia. Nah, ari pamajikan urang ari hareupeun salaki, ari ka pasar dandan bebeakan ari hareupeun salaki. Daster bolong lebah bujur. Make kutang pegat sabelah. Disambung make orlet. Salaki rek nyium ka tojos. Aya nu kitu. Geus kawin deui teh. Lamun dielingan teu daek wae tah. Oh, kokong sebuah manis. Aduh. Atuh dakang pamajikan urang mah salakina sakalina salaki boga maksud malam Jumat aja kan. Balik ti masjid geus mandi, kumis geus dirapihkeun. Duh, geus sareungit ai sup ka kamar tongong pamajikan bau GPU. Jadi cangkeng aduh, kanyu tuh geus udang ge ngaplek. Tah tuh ngomean-ngomean nu kitu urang teh ya berkah maulid teh. Leres kitu. Siap, Bu? Urang istighfar. Maka urang jadikan wengi ieu malam berihtisabun nafsi saha urang maca diri urang karena teu aya di sumber kabagjaan hidup urang barali ka Allah tadi di awal man tazakka bersihkeun diri urang bersih tina akidah tina kakufuran tina kamusyrikan lamun dibahas deui urang naon ibu bersihkeun tina kabodohan tuh ieu teh panjang deui margi tos 1/2 urang istighfar sasarangan ka Allah. Astagfirullah. Nyuruh sadayana astagfirullah. Sadayana mumpung urang dipaparin kesempatan ku Allah keur ngabersihan diri yuk urang tobat sasarangan siap sadayana urang tunggulkeun mastaka urang sejenak tawadokeun heula hate urang di payunan Allah tebihkeun rasa sombong ujub ria takabur nu aya dina hate urang bayangkeun bisa kumaha lamun tobat urang dina wengi anu terakhir nu dipaparinkeun ku Allah cilaka urang mun mayun ka Allah teu acan kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Tunggulkeun mastaka urang sejenak. Turun
nutupkeun panon dohir urang tapi bukakeun panon batin urang. Urang jujur di payunan Allah dina ieu wengi saha diri urang anu sabenerna. Ketika jujur dulur sadayana urang di payunan Allah dina ieu wengi. Batur ka urang nyangka jalma hade. Nyangka urang jalma alus. Kahalang ku imah urang, ku baju urang, ku jubah urang, ku sorban urang, ku kopiah urang. Jujur mah di payunan Allah, kotor diri urang dan penuh kemaksiatan dan dosa. Alitan saya. Dulur sadayana. Urang jujur di payunan Allah saha diri urang masalah dina ieu saha. Mun batur ka urang nyangka dina ieu saat jalma alus. Lain diri urang nu alus tapi satarna Allah nunutupan kana sadaya kaaiban urang. Punurkeun emutan urang tiniti urang bale remaja dewasa nepi ka ayeuna kamaksiatan jeung dosa naon nu pernah dilakukeun ku urang sadaya. Boro-boro batur nu jauh dulur sadayana. Bojo urang salaki urang geus marengan ka urang 15-20 tahun. Loba keneh kagorengan diri nu teu apaleun pasangan hirup urang tapi demi Allah sareng kiramal katib maha terang teu aya hiji catatan anu tertinggal. Sadayana cobi bayangkeun lamun kiamat tobat urang dina ieu wengi itu batu terakhir nu dipaparikeun ku Allah. Karena demi Allah urang teu dijamin geus bade dugi ka minggon payu. Dugi ka isuk pageto. Bahkan dugi ka injing subuh demi Allah umur urang teu dijamin. Dulur sadayana. Telas hati urang. Tawis urang geus bobolokot ku maksiat sareng dosa. Mumpun urang dipaparinkeun kasempatan ku Allah dugi ka sasihan nu mulia ieu. Dulur sadayana. Tamat telas hati urang bayangkeun dina hiji saat ketika jasad urang geus ngagoler di ruang tengah. Anak bojo salaki geus nyengcerikan jasad urang. Ruh urang masih hadir di dinya dina eta saat nyakseni kana jasad urang nu keur dicengcerikan ku kulawarga. Dulur sadayana bayangkeun dina hiji saat ketika jasad urang di marandia terus teu geus ka era dina eta saat suku nu teu eureun maksiat dina eta saat geus teu bisa digerakkeun deui demi Allah. Panon nu biasa tumpat tempo kana kamaksiatan geus teu bisa dikicepkeun deui dulur sadayana. Tamat telas hati urang para warga bayangkeun dina hiji saat ketika jasad urang kain bodas geus disiapkeun diamparkeun rek mungkus jasad urang dina eta saat. Baju nu dibeli ku urang ratusan ribu bahkan jutaan ku urang ditinggalkeun urang ukur dibungkus ku kain bodas dulur sadayana. Tamat telas hati urang bayangkeun dina hiji saat ketika jasad urang digotong ke masjid rek disalat.
tanya nah hadina eta saat aya keneh tatangga dulu nu hayang ngadoakeun ka urang dina eta saat bisa kumaha mun geus jalma nu hayang ngadoakeun ka urang dulur sadayana bayangkeun dina hiji saat ketika jasad urang digotong ka kuburan. Imah nu dibangun kurang ratusan juta bahkan miliaran ditinggalkeun. Urang ukur disiapkeun dina tanah nu sakitu sempit salit-salit jasad urang dilungsurkeun kana liang lahat. Dipadamkeun ke kiblat dikumandangkeun adan dulur sadayana ketika urang lahir ka dunia di adanan ku bapa urang boleh jadi dina eta saat adan terakhir nu kadang urang di dunia pada ieu sapacu tanah padung hiji-hiji ditutup Sapacu dan hurungan jasad urang tilu anak kulawarga ukur nincakan padarkeun penghormatan terakhir ka urang dina eta saat anak kulawarga ninggalkeun urang sadayana urang nyorangan demi Allah dulur sadayana tidak ada yang paling menegangkan dalam sepanjang perjalanan hidup manusia kecuali malam pertama aya di alam barzah ngecerit sakaberu dina eta saat ya Rabb luluskeun mana abdi sadaya ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safirina wa karimina wa maulana wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim dina wengi anu pinuh berkah ieu ya Allah di majlis ilmu ieu sadaya abdi mayun munazat ya Rabb doayana nu diharap ku abdi sadaya ya Allah maghfirah bismika abdi sadaya ya Allah Ghafur abdi ya Allah Terasa abdi ya Allah dina ieu saat lisan abdi istighfar dina kaayaan hati abdi nuhun tong bisa bikin semohon kuasa ya Allah teu acan sanggeum ya Allah abdi mayunan jadi sakaratul maut ya Allah poikna alam barzah ya Allah kami abdi kenging maghfirah Gusti dina ieu lanakunanna minal khasirin cilaka abdi sadaya ya Rabbana ya Karim
hungkul ya Allah nu kada dihapunten di rahmat ku dapal Gusti dina ihsan abdi emut jalmi nu berjasa dina hirup abdi purnia ya Rabbun Bapa dulur sadayana cobi tetep raih indung dina panon batin urang hadirkeun indung mengandung mengalahirkeun urang tetep raih lebih kepada irama urang lu berjuang sepanjang hidup dan nabelaan urang menjadi anaknya canak dina doa terbaik urang dina ieu bengi di majelis anu mulia dina maulid karim ya Allah warhamhuma kama rabbayana shaghira ya Allah ya Rahman ya Rahim sanes ukur abdi bungkurna kada dihapunten ku abdi ya Allah pembian ya Rabb nu ngandung ngalairkeun salapan sasi abdi dikandung ku aranjeunna 2 tahun cipinareutna dibungkuratan ku Allah nikmat kulemna raos tuangna duka sabaraha ribu kali ya Rabb ketika abdi alit ya Allah pun Bapa ya Allah usaha kurang penting banting tulang ya Allah dulur sadayana ada sosok laki-laki gagah dalam kehidupan kita mereka dia berani menunda kebahagiaannya demi mendahulukan kebahagiaan anaknya dialah Bapak kita dulur sadayana jalmi nunuan inunda karesepna demi ngalakeun karesep menjadi anak eta Bapak urang bahkan sahabat sekalian tidak sedikit orang tua di luar sana yang berani mengorbankan harga dirinya rela dipukuli, rela dipenjara demi untuk membahagiakan anak itulah Bapak kita. Ya Allah abdi sadar ya dunia jeung eusina ya Allah teu moal lunas dianggo mayar jasa-jasa teu acan kantos ngadamel kabinga abdi ka arajeunna ya Rabb mung abdi nyana terbaik di dunia sepuluh di luarnya kena ya Rabb panjangkan yuswa ibadahna ya Rabb sarehatkan dohir batina ya Allah jembarkan manana istilah menurut dina waktuna ya Rabb tegang yang dimautan kecuali tidak kaya husnul khatimah ya Rabb kantenan ya Allah pun biang pun Bapak ada yang begitu dipenuh kenapa Gusti ya di alam surga abdi karajina ya Allah ayo beritahu doa abdi dina ya begitu sarajana ya Allah sangkeun jatuhkan kepada teman-teman surga ya Allah jatuhkan pada rahmat semuanya ya Allah tepatkan kami di akhirat ya Allah seorang pun biar kembalikan sarang pun Bapak ya Allah sarang guru-guru abdi anak sahabat Rabbana ya Karim Rabbana ya Rahim dulur sadayana canak dina doa terbaik urang dina ieu wengi mutiara hate urang titipan ti Allah para putra putri urang teu taraina doakeun nu alit siji kasih fungsi sadayana
sadayana urang doakeun dina ieu. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mutiara hati abdi titipan tidak empal Gusti pun anak sadayana ya Rabb, abdi bari nitipkeun ka Gusti nu nitipkeun ka abdi. Keun abdi ningali zaman sakieureut lakna ya Rabb. Teu aya di tempat panitipan kamu pun anak ieu ti Gusti nu nitipkeun ka abdi sadaya. Ya Rabb, larawekeun panjangkeun yuswana ya Allah, saleureurkeun mirik rezekina ya Rabb, jantenkeun sadayana qurrata a'yun ya Allah, nu rek nyanak bagja mulia ka abdi di dunia sareng di akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina ya Rabb, kiatkan iman Islam amizana ya Rabb. Sanaos Gusti terangna tinggal kotor tukang doraka tukang maksiat ya Allah, yang maut maka candak iman sareng Islam ya Allah. Jantenkeun abdi dulur-dulur abdi sadaya nu khatir dina ieu ya Allah, jantenkeun jalmi-jalmi husnul khatimah ya Allah. Wafatkeun abdi sadaya dina kaya husnul khatimah ya Allah. Dekeng aya kalimat ya Allah nu kaluar dina lisan abdi ketika ajal kecuali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berkahan umur sesaat ya Allah, bimbing hati abdi ku hidayah dampal Gusti teu kenging dicabut deui hidayah dugi ka ya Rabb. Berkahan kasab abdi biar abdi rizki abdi ya Allah, paparingan rizki nu halal nu barakah ya Allah. Jantenkeun abdi sadaya nu khatir dina ieu wengi jalmi-jalmi ahli zakat ya Allah, ahli sedekah ya Allah, bapada barudak yatim, bapada fakir miskin. Sono abdi kajungjunan ya Allah, takdir deui abdi sadaya tiasa sumping jarah ka Madinah ya Allah. Yang salam tika cakatan kajungjunan, assalamu alaika ya Rasulullah. Lebetkeun abdi kana golongan umatna jaga di akhirat ya Allah. Awon-awon ya abdi umat akhir zaman hoyong kaangkeut janten umat junjungan ya Allah. Lebih abdi kana salamat ya Allah, pami abdi nganalkeun amal ibadah duka amal nu mana ya Allah yang diangkat ku hadirna abdi dina ieu ya Allah. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah ya Allah. Tubarkeun abdi tina ieu pangaosan dina kaya abdi bersih tina sadaya dosa. Wala hamman illa farrazdah, nu gaduh kabingung gentos ku kabingat ya Allah, nu gaduh kesulitan paparin jalan keluarna ya Rabb. Wala maridon illa safaitah, nu teu damang diangkawis abdi sadaya, pun biang pun bapa pun anak pun guru dulur-dulur abdi sadaya ya Rabb besarian. Wala aiban illa syatartah, abdi dupinu ku aib ya Allah, Gusti nu pada nutupanana ya Rabb. Wala hasidan illa qadata ya Rabb, nu hasud nu iri nu dengki nu beli kabeh sadaya ya muqallibal qulub ya alimal ghuyub sarlekeun sadaya ya. Wala hajatan illa qadaitaha wa yassirtaha fi umuri dunya ya Rabb. Gusti uningan naon terbaik nu aya dina mana hati nu terbaik kanu abdi sadaya Gusti langkung telah kalayan sadaya dosa jeung maksiat abdi teu kenging janten panghalang ya Rabb. Qabul sadayana ya Allah. Rabbi stajib doana ya Allah.
Rabbi istajib doana ya Allah. Allahumma ij'al hasil maqasidana wa maqasida abaina wa maqasida ummahatina, khususan sadaya pamaksa dan dulur-dulur abdi nu hadir dina ieu ya Rabb. Khususan sadaya pamaksa dan sobat-sobat abdi, santri-santri abdi, jamaah-jamaah abdi, khususan wa maqasida jami'il muslimin wal muslimat. Rabbi istajib doana ya Allah, bihaqi Adam Syafi'illah wa bihaqi Nunazillah wa bihaqi Ibrahim Khalilillah wa bihaqi Musa Khalilillah wa bihaqi Isyarudillah wa bihaqi Nahu min Sulaiman alayya wa a'tani muslimin wa bihaqi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbuka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakah sadayana sareng ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ma Kanjeng Rasul yang tersaksi di Madinah sawang sulan deh ya Rabb. Maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam waghfir lana ya wasi'al. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bade ngahapunten ka sadayana, hapuntenanya cekokom hapunten abdi heureuy wae hapuntenna aya saena insyaallah tina bidauh Allah bidauh Rasul aweuna ngacona kalilna tina kabutuhan sim kuring bila hidayah wa taufiq wal afu minkum wallahu yahdi ila sabilil hadi nun wal qalami wa man yasturu wallahu wal muwaffiq ila tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.